Tah abi gaduh tatarucingan ya kanggo Sunda gaul di dunia. Nah, naon ciri khasna Sunda gaul Sunda orang Sunda pami nyarios. Jadi mau nyarios teh saya mah kumaha mah gitu. Nah, eta si mah teh naon hartina gitu. Saha nu terang cik mangga komennya. Tah ayeuna keur Sunda gaul di dunia aya tatarucingan. Mohon, naon tah? Nah, mun awewe orang Sunda sok disebut geulis. Gelis? Asli sok disebut geulis cok orang manapun anu pernah orang indit-inditan. Orang Sunda itu kenapa ya cantik? Nah, Pantesan orang Sunda ada gelis nah. Ya. kan gitu orang Sunda menjadi manja. Sunda bager, lamun di Sunda bager. Oh gitu. Ridho Sunda bager. Tah eta teh naon sebabna Sunda teh disebut awe Sunda mah geulis. Kamu orang Bandung ya? Pantesan orang Sunda itu cantik-cantik. Eta teh naon cik saha? Dongeng atau saya berikan nyata pemirsa. Misalkan geulisna kumaha coba contoh. Eta teh geulisna. Tah orang Sunda mah aya istilah geulisna kumaha, kasepna kumaha. Lamun bahasa Tah aya tatarucingan deui ye. itu kanggo Sunda gaul di dunianya. Kunaon tatarucingan kumaha? Sok atuh ku akang Oh, hebat. kunaon lamun panganten Sunda, kedua mempelai Sunda di mana-mana panganten awena sok tungkul. Nah, contohan. Kumaha tah? Keur di rapalan contohan. Lalakina kieu, tah tungkul naon maksudna eta? Kitu naon maksudna? Anu terang anu biasa ngajawab langsung aja di komen. Sunda gaul di dunia. Lo ngomongin gue